Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswari wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Abdul Qadir Ajilani wa khususan ila ruhi Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum khususan ila ruhi al-alim al-fadl al-wara al-kamil asy-Syaikh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi amin. Usul maupun masih silati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Punten rada kurang sehatnya ya rada batuk. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna nyata kitab mutonga kitab Sulamut Topek halaman 40 wae kitabna urang samikeun logatanana upami abdi salah dina ngalogat mangga lereskeun wae atawa dina macana jabar jerna salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatu tijarati jeung anapun ari zakatna harta dagangan ieu nya. Panisobuha mangkari nisobna ieu harta tijarate nisobu maeta nisabna perkara istaratu anu dibeli ieu mah bihi ku ieu mah minak dayani tina buktina emas jeung perak. Jadi nisobna harta dagangan teh eta sareng nisobna emas perak. Misalkeun nisobna emas teh 85 gram, nisabna perak teh 595 gram. Lamun telepat mah 200 dirham emas. Lamun perak 500 dirham. Tah, ini nisobna harta dagangan sakitunya. Lamun 85 gram emas teh nisobna teh kurang leuwih lamun harga gramna 450.000 emas teh misalkeun kali 85 teh kurang leuwih 32.500.000 atawa 30 sabar tadi teh hilap di sekitar sakituan lah nya 30 juta lebih eta nisobna harta dagangan. Lamun harta dagangan urang kehitunganana dibasnya lamun geus leuwih ti sakitu dina sataun wajib ngaluarkeun zakat. Wala yu'tabaru jeung ti dihitung-hitung ila akhir hauli angin depi ka akhir tahun. Jadi sakitu teh 85 gram emas teh atawa 32 juta leuwih teh eta dina akhir tahun. Sataun gitu. Wajibu jeung wajib piha dina ieu tijaroh non rumu usyriq limati saparapat perpuluhna harta atawa saparapat perpuluhna barang anu dibeli. Wa malul kholitaini jeung ari ieu teh naon saparapat perpuluh teh berarti zakatna teh 2,5%, 2,5% tina 85 gram emas tina 32 juta sekian teh ya tadi. Tah 2,5% lamun leuwih ti nisob. Leuwih ti 32 juta lebih misalkan 40 juta gitu tah. Eta di ge zakatna 2,5% rumus mati. Wa malul kholitaini jeung ari harta cacampuran duaan awil khulatoyata wa harta pirang-pirang jalma lobaan, cacampuran lobaan, maksudna ya harta kerjasama duaan, dagang nanti duaan, kerjasama atawa awil kholotoya atau pirang-pirang loba atawa jalma kerjasama nanti lobaan, dagang nanti. Kamal mun paridi eta tetep sapartikeun kamalil mun paridi eta sacarakeun harta anu sorangan bae zakatna mah. Nisobi dina nisobna. Jadi nisabna mah sarua nisobna mah. Lamun duit geus leuwih ti 85 gram emas tah selama 1 tahun teh wajib dijakatan suksanajan eta kerjasama usaha teh atau dagang teh. Eta tetep zakatna sapertikeun harta anu sorangan, sapertikeun usaha anu sorangan. Wa muraju
wal muhroji jeung dikaluarkeun ye zakat iza kamulas di mana-mana geus sampurna nang suratul khulototi pirang-pirang syaratna cacampuran. Jadi syaratna cacampuran teh naon aya syarat-syarat tertentu deui lamun urang bekerja sama usahana atawa dagangna. Wa zakatul fitri nah jadi kumaha ieu zakat dagangan teh harta dagangan urang salila 1 tahun modal anu diputer kurang salila 1 tahun misalkan 10 juta terus ditambah untung misalkan untung teh salila 1 tahun teh dikumpulkan tiap bulan teh sabulan misalkan 1 juta salila 1 tahun teh 12 bulan berarti 12 juta tah 10 juta ditambah 12 juta untung urang salila 1 tahun 12 juta untung teh da sabulan 1 juta ditambah piutang hartina piutang teh naon utang di luar batur nyokot barang ka urang kan harta dagangan urang dagang berarti misalkan harta dagangan urang teh nu di luar keneh teh lamun dicairkeun teh sekitar 5 juta nah berarti modal anu diputar ke urang saila satahun teh 10 juta ditambah untung urang saila satahun misalkan 12 juta berarti 10 tambah 12 22 juta ditambah piutang duit urang anu dibatur keneh misalkan 5 juta deui tah di luar keneh berarti jadi 10 tambah 12 tambah 5 jadi 27 juta 27 juta dikurangi hutang urang dikurangi rugi nah, sama dengan sabaraha lah lamun sama dengan leuwih ti 32 juta sekian leuwih ti 85 gram emas eta wajib di zakatan hartana lamun kurang ti sakitu teu wajib zakat gitu. Anu dimaksud hutang teh dikurangi hutang teh tadi hutang anu patali jeung dagangan urang lain hutang mobil atau hutang nyicil imah lain hutang eta nya hutang anu aya hubunganna jeung dagangan urang tah hutang eta nu dihitung teh dikurangi hutang eta dikurangi hutang jeung dikurangi rugi hasilna sabaraha gitu. Lamun leuwih ti 85 gram emas tah diduitkeun teh hartina leuwih ti 32 juta wajib dijakatan gitu. Wa zakatul fitri jeung anapun ari zakat fitrah tajibu eta wajib ieu zakat fitrah bidroki juz'in kalawan kumanggihna atau kumanggihna hiji juz min Ramadan anu tetep tina bulan Ramadan wa juz'in jeung hiji juz min Syawal anu tetep tina bulan Syawal. Zakat fitrah mah wajibna teh di bulan Ramadan atawa bulan Syawal ala kulli muslimin kasaban-saban jamanu Islam alaihi kana wajibna zakat wa alaman jeung kajama alaihi anu eta teh si jama napa qatuhum ari nganapakahanana ka jama-jama. Ieu maksudna kumaha nganap kajama jeung kajama-jama teh jadi wajib ka jama Islam jeung jalma anu nganapakahan ka jalma-jalma misalna orang jadi orang tua urang ya jadi bapa tah budak urang teh oro keneh 2 misalkeun kembar nu hiji SD 3 berarti tah jeung pamajikan hiji 4 berarti tah opatanana jeung urang 5 wajib zakat gitu. Iza kanu di mana-mana bukti ya jalma-jalmana muslimina eta nu ari Islam kabeh ala kulli wahidin eta tetepikeun saban-saban anu sahiji soun ari saso atau sakulak min goli bi kuatil baladi anu tetep ti galib-galibna kekuatan di eta kampung. Jadi wajib saso biasana saso teh 2,5 kilogram beras di urang mah atawa lamun ku uang mah 40.000. Tah lamun aya uang 40.000 wajib dibelikeun kana bea heula 2,5 kilogram misalkan urang mau duit 40.000 ka ustad atawa ka muzaki jalma nu narima zakat gitu tah. Kurang teh beuli heula berasna 2,5 kilo terus kurang zakatkeun ya tapi zakat fitrah gitu. Min golibi kuati baladi idza pudilat di mana-mana geus leuwih andaini tina hutang itu si jalma di mana-mana geus leuwih tina hutang lamun urang boga hutang keneh kabelit hutang wajib urang mayar hutang heula.
wa kiswati jeung pakaian, wa maskani jeung imahna itu si jalma. Tah kitu nya. Jadi zakat fitrah wajib ke setiap jalma nu Islam, intina mah kitu rek orok nek budak. Wajib dijakatan ku zakat fitrah. Tapi kudu leuwih ti hutang atawa ti pakaian. Misalkan hutang geus beres, pakaian geus kabeuli, misalkan tempat tinggal aya gitu. Karek urang ngaluarkeun zakat fitrah. Wa kuatiman jeung kakuatanana jalma alihan utep ka si jalma napakotum ari nganapakahanana si jalma-jalma yaumal idi dina poean lebaran Id walailati jeung dina malemna ieu lebaran Id. Tajibu wajib naon aniyatun niat pijami anwa zakati dina sakabehna pirang-pirang warna zakat ba'dal ifrodi dina sabada ngaluarkeun zakat. Wajib niat zakat. Wajibu deui jeung wajib naon sorpuha nyorobkeunana ieu zakat, mikeunna ieu zakat, nyurupkeunana ieu zakat. Wajib mikeunna ieu zakat teh ilaman ka jalma ujida anu dipanggihan ieu si jalma minal bogoroi anu tetep tibuktina pirang-pirang jalma nu fakir. Jadi tujuanana ieu zakat teh pikeun jalma-jalma nu fakir, wal masakini jeung pirang-pirang jalma nu miskin, wal amilina jeung pirang-pirang jalma anu narik alaiha kana ieu zakat, supaya kan muzaki badan amil zakat. Wa mu'allifihi jeung jalma anu dilemahkeun naon kulubum pirang-pirang hatena ieu mu'allif fir riqabi dina buktina abid. Dina abid atawa amat. Ayeuna mah geus eueuh nya abid jeung amat teh. Wa gorimina jeung pikeun jalma-jalma anu baroga hutang bere zakat tah. Wa fisabilillahi jeung pikeun jalma anu ngaluhurkeun agama Allah. Wabni sabili jeung pikeun jalma anu keur nyanya anu keur lelempangan atau musafir. Wabni sabil anu keur liwat di perjalanan, anu keur perjalanan. Walaya juju jeung teu meunang ieu mikeun zakat, walayuzau jeung teu nyukupkeun naon sorpuha mikeun ieu zakat li ghairihim kasalian jalma anu ditutur bieu. Kasalian anu ditutur bieu teu wajib mikeun zakat atau henteu meunang mikeun zakat salian jalma-jalma anu ditutur bieu gitu. Punten ieu coretanna rada jelek nuju kapunggur belajarnya. Naon ayeuna paslun yajibu soma syahri Ramadan. Segitu lah nya. Wallahu a'lam bishawab.